Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah guh tamaya awewe anu mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir, kemudian boga anak parawan, gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan, nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula, artina ditanya tadek embung dikawin, ternyata embung nu mantak embung lain teu bogo lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah, sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nyana diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung, iraha sia kaleuweung, pasti na waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna keur sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun, wah itu tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan. Eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah, bacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah, artina encan ku Gusti teh can diijabah, tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh maksudnya geus lempeng biasa gitu, tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Allah Tuan teh boga wali, Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti, kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu, artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu, oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal ku nyana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger wae kena tarang ngaguling langsung, hiji deui dialungkeun kena dada deuk ngagolet, teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya. Begitu salamet langsung make baju deui, langsung make kutang dipake deui jero, salamet cek nyana alhamdulillahirabbil alamin, beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah, cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang nah ieu datang ti pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa, lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya, datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu keur pengajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh, di eta cenah bakiak nu kula ka dieu Fatu jamaah ribuan kadita kaget, keke datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiak mah. Masya Allah. Iyalah Tuhan saya mentak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai dan nyingsan. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir. Aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom, malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhuh wah dicecer terus mentak
dakwahna para wali manggeus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku para tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam gitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ulah haram sia mah haji ka mana aing anak kalau ka ditu juga aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit biduan teu hese dakwah ilah Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jas eta teh jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Tuan Syekh Abdul Qadir saja leba anu pernah liwat baik majelis liwat doang guys kukula ditulungan di akhirat liwat doang ayo kan poe minggu orang degin majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres sia kudu aing liwat doang dititah ge asal ka aku murid we geus beres ya Allah ya Rabb ikaromahna pohara jasa ya Allah jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias si anakna langsung cerik datang ke Tuan Syekh aya naon abah maut atuh abah maut sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka Bapak maneh pernah non gitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kula henteu pernah nya nama pernah waun henteu nya nama nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun gawe naon bae tuh Bapak sia raja saya tuh ampura bapak kula madu geus teh nyaon naon atuh pantes ka neraka gajian Tuan Syekh tapi tetep banyak neuleuh di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan taduh nu panas abdi teu asa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat udah gonta langsung tunggu ada langsung nyana sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangyalametkeun mang anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti cak Gusti pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti Janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun nanti kos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka gerge we alhamdulillah bejakeun ka Syekh Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah tah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah geus nya teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia tuh jor bae sia-sia aing
kerasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari mah geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitab geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia Allah subhanahu wa ta'ala karomah nangis pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anakna ti keleboh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi ya tuh geus maot papan kumaha ceknya dia geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos gituan teh sarua kos diurang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo pinter mah masa atuh kitu aman bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia hayang hirup deui geus maot menta bae mencoba ka Allah maksa pamentak aya geus geura balik bae atuh ka ditu geus aya di mah aya geura balik baliknya nak ieu mah bang di deuleu jajan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya cekeunna di mana can aya can beureum Tuhan saya geus geura ka ditu balik aya ge datang ka imah eueuh keneh mah datang deui Tuhan sok halalaga abdi atuh akhirnya kayak ayah itu waktu iki mau pan bo abdi lah itu bisa tuh bisa tuh itu akhirnya bisa sih kayak itu bisa tuh nges tuh bisa karena cina akhirnya segera balik ulah segala lagi ya hati lu ya mah mau setelah set gara-gara itu segera balik lah di jalan tuh percaya mah cara jangan guys ayah di ngalalaga tuan saya masuk ke dokter barang datang ke imah ayah keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hayah saya hirup gua lagi teu arti gua jadi hirup deui gua ieu Masya Allah ditangkep ku mana nu luar biasa tuh asa ngimpinya bebeja ka Tuhan saya kumaha ayah geus aya mah geus segera balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal kaharti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana cerik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ke kos gitu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos gitu ya teu percaya
sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapkeun mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu keluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tuan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tama de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah teu dibukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa oke nih entita kuki uci cenah ikat tempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang baik percayakan ke Allah percayakan ke Kangjeng Rasulullah percayakan ke wali-wali Allah jangka selamatan urang beres jaloba jasa karomah Tuhan Syabdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakeun kitu sakumaha mistina ya bejakeun turun malaikat tek naon malaikat di alam nu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa ngabayangkeun teh kos gitu lain ima di alam nu itu di alam zahir asup urang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masaruti eta gaib-gaib blon mah nah ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal kaharti ku urang urang mah kahartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan kaharin teh Gusti ya kaharti jatuh mah aing pagawean aing cenah kos gitu atuh eta leng-lengan nyaba ka mana panet teh datang atuh jelema nama di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna kunaon ai hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat si kos kieu amat sih salat sia keur di hareupan ku aing hate sia ka mana nah eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh ya diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendekan Tuhan Syabdul Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya hayang bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh iraha tadi magrib ye kudu aing ye di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah deui ka nu ngoran deui ka nu kolot ya enggak cumpon kabeh sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh ya Allah ya Rabb anggihan ke malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sasalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi nih kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jeung pan malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih atuh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur di damelna Tuhan Syabdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuhan Syabdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang Tuhan Syabdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam nu itu jauh Tuhan Syabdul Qadir jeung Kanjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dia kadeul
ndak bareng geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul taros ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente mah pagon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden dumal bisa tuh mun sinden dijauhe ka deul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos gitu ari atuh Abdullah bin Umar mah atuh matana mata itu mata malaikat atuh ka deul ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam bangun tebungah ente biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak aduh pohara jas diatur salaman aku Allah ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ke bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kedua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun doa katilu kakara nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituana eta wali geus kainja doa kos kitu ya atuh bacak lawan Gusti teu kudu make malaikat atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan karituna kun fayakun kok bisa kos kitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula ndek ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat kan mantap urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamal bumi langit padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan penting fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy tah itu bisa teh Gusti Allah pun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura tetep nganaga hampuran Gusti sogol tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomah satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya di masjid teu aya di tareangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditonton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratan musapan
dampal leungeun tuan Syekh kabeh nyanana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung tuan Syekh indit di kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan kula waeun jutaan lauk coba teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang maka lauk mantep jasa ye urang wah tong geus mantap birat lauk geus sebab dek diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantap asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging dek sapitah dek embetah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka tuan Syekh begitu nyaba ka tuan Syekh datang ka dieu maung paeh begitu di dieu maung paeh langsung sujud da tawali ka tuan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung paeh ieu boga rasa takabur jeung tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan tuan Syekh melah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh tuan Syekh yeuh barang datang kadinya turun kek paeh mah ceurik nyana cek tuan Syekh teh deuk dipaehan terus apa hirup deui hampura cenah kula kasobogan kula kajahoan ieu mah terserangan kula bawa balikna jauh hirupkeun deui we hirupkeun deui tawadukeun hate kakarek tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun dalam mau nguski atuh ulah kitu cenah mau ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya ho turun urang di mobil selamun urang nu bisa naikkan nyana atau nyana nu bisa ngegel urang asana nyana Masya Allah buyut Barzur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah ayo urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah dauta pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deuk nyangkrem pemajikan sakurang atuh siap maung beureun dia aduh ya Allah ya Rabb ya awewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul panasaran datang deui ke dokter nu lain periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak mun datang ka kula mah gampang pegatan sia kawin deui coba jeung nu sejen boting salaki sia letoy coba babari orang dokter lain naon lain itu tapi jangan mah datang deui ke dokter cek dokter diputus tetap mandul geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul urut ka tukang urut cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak
maut mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan tah ang datang ka Tuhan Syekh Abdul Qadir sakeuna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nu teu diijabah sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh henteu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajeun nyana mah teu dahar kos urang percis jasa urang ya Allah etalah mementingkeun batur orang malayu atuh memeka batur urang heula sakit nya batur nyaplek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos kitu ngomong gitu teh kos nu bener henteu datang ka Tuhan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun perisak dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi papangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan Syekh langsung salat asup ka alam gaib dina salat da langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu boga nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu doa pohara jasa abdi mah moal bosen ja Gusti masanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabb Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba tanya ke malaikat beus teu kadeuleu ku maneh Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan teu kira-kira ta ngadoa masyaallah kagedep kali begitu kegenap kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan bisa ngadoa ieu guys bejakeun gawe dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab sia beusi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti jaga berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipikeun nya muhun Tuhan alhamdulillah sakira langsung teu diberenya ho sabaraha-sabarana mah anak mah ngan da balik we ka imah langsung balik ka imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah
telila langsung karasa rene 9 bulan borosot ngalahi bunga luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ya hasil doa Tuhan teh alhamdulillah tunggu segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsungkeun deui orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus cek Tuhan Syekh diurus menang 40 poe reuneuh deui terus beta mah rene datang ke 7 bunga tetap jarak ke bunga alhamdulillah cek dana bu pahara jasa ngan nyana bari kieu be aya mah berarti lain doa Tuhan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian cek nyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nya ka juru imah plus lain doa Tuhan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pinsan begitu pizan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna keluar getih paeh kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu leng-leng emang tas di mana cek tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat segala gas diberi minum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pinsan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7 cek salaki tuh coba bae tingali tama mayit saha barang di dulu sirah getihan kabeh belah uluna ya ieu mah anak anak kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus ajuku lagi pinsan pohara jasa cenah aya naon ya salakina langsung mamawa liong ti neng jimat Tuhan sete ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka Tuhan saya bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat bebeja nyana terus dibawa ka Tuhan Syekh bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun gitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa Tuhan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek Tuhan Syekh pamenta ku pohara sia mah Tuhan Syekh langsung salat deui teh
salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun kawala aing teu percaya kawali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jakeun mejakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di pohon aja saya ya Allah pernah kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung babari tak maksud gitu pak kudu maksa tuh si asal boga duit nyandung gak itu bener nyandung beneran berarti doa aing dijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuhan sete Tuhan si ieu karomana poha amat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ mah almarhum mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mih ke karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu juga bawa iya atuh supaya kelihatannya atuh bagus aja cek waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tak bisa asal dul zuhur berangkat sholat dul asar berangkat sholat dul maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boh karomah buat eta mah pohara sama tetangga orang mapan bo dimarahan baik ku pemajikan ayah anakan mah terus ngan dimarahan baik ieu mah pemajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah tah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga
Anta ulah cek cicing di handapeun kipas. Rendam. Aduh. Tapi sorga yang loba jasa. Masya Allah. Karomah. Tekarasa tak karomah teh kos itu. Nah ye urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian atuh di Birma anu araya tarikot di dunia bagus pugu di Irak kemudian atuh ayeuna mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara jasa lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga itu bisa sebabnya menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang iyalah karomah Tuhan wallahu a'lam Allahu minasyaitonir rajim kama kana istighfar Ibrahim al-yamin illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim wallahu a'lamu bimuradihi wa ma kana istighfaru Ibrahim walan oranana apa maca istighfar jaluk pangampura Ibrahim kangjeng Nabi Ibrahim li abihi kadue bapana Ibrahim illa ngingam mawaidatin iku tetep saking perjanjian wa'adaha iya kang ngajanggikeun ya Ibrahim ha ing mawaidah ya ing ya abi bikaulihi kalawan ucapan kangjeng Nabi Ibrahim astaghfirulaka rabbi besok bakal jaduk pangampura ingsun laka kadua sira ing pangaran ingsun raja yuslim akan arah ngarep-ngarep yang manjing Islam ya abi falamma tambayyana lahum maka samang-samang sanarimanya takada Ibrahim oh panahu satuhun abi aduwwun lillah iku musuh kadue Allah bimautihi alal kufri kalawan mauti abi ngatasi kufur tabarra'a minhu maka nalimalu barya kangjeng Nabi Ibrahim minhu saking abi wa tarakal istighfar lahu lan ninggal ya Ibrahim ing jaluk pangampura lahu kadue abi inna Ibrahim ing satuhun kangjeng Nabi Ibrahim la'awahun iku yaktikang ake DP ni kasiru tadarru'i wa du'a tegese ake DP ni lang na du'a halimun turiku kang aris saburun alal ladha tegese kang sanget tahan uji ne alal adza ingat sepilara alal adza ingat sepilara ayat ieu neruskeun ayat anu kamari tentang maca istighfar macakeun pangampura macakeun istighfar na kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu jadi
bapana iya nih Abi Thalib. Kudedeh-dedehna Kangjeng Nabi ka pamana nu nami Abi Thalib hingga dirayu ku Kangjeng Nabi supaya iman ka Allah, iman ka Kangjeng sebagai utusan Allah. Teliren Kangjeng Tetrase maca istighfar, bahkan Kangjeng Nabi nyarita moal eureun kau. Wallahi la azalu astaghfir. Kaula moal eureun-eureun terus teu mangmentakeun hampura ka paman kaula. Lantaran inget kana jasa-jasa paman. Pohara. Anu ngurusan lain letik-letik pengurusan. Masa kuari maot teu iman. Ingat karena jasa seorang paman Abi Thalib sakitu luar biasa. Anu ngahadang kejadian-kejadian anu bakal ngajadikeun bahaya. Aya maot teu iman. Cak Kangjeng secara manusiawi atuh deuh nyaah. Karunya la azalu astaghfiru moal eureun-eureun kaula mangmentakeun hampura hatta sehingga kaula dicaram ku Gusti Allah. Watu sahabat ge balerea kabeh mangmentakeun hampura ka indung bapana nu maot musyrik. Mangmentakeun hampura ka bapak kolotna anu maot musyrik. Maka Allah nurunkeun ayat ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Dilarang Kangjeng Nabi berikut para mukminin mangmentakeun hampura ka Allah jang para musyrikin sanajat musyrikin eta sebagai kerabat anu deukeut. Dilarang geus lain-lain deui. Untuk kuari teh wah paeh bae. Saya dikawin jeung sarwiti Islam, boga anak, disakolakeun pergaulan sekolahan. Naudzubillah min dzalik jadi berubah akidana. Kuari pangerana jadi Tritunggal. Berarti Kristen kafir, Kristen wayeuna mah sebab kitab Injilna muharraf tahrif. Nah, kuari lamun paeh bapakna Zaid paeh anak teu meunang warisan sebab anu ngajadikeun pemisah akidah. Bisa juta kali sugih bapakna atau anakna anu sugih. Paeh anakna teu ngawaris. La yarisul muslimu al kafira walal kafiru al muslim. Atawa ki Zaid kawin jeung Siti Kristiani. Make Siti heran ini. Kristen gara. Ayo make aturan gereja. Kristen lah, anak biasa aja Kristen ieu. Nyana milu muludan. Ki Zaid ini ada apa sih rame-rame? Muludan, Bos. Muludan itu apa? Muludan itu mengenang kelahiran Kangjeng Nabi sekaligus wafat Kangjeng Nabi. Oh iya, saya dengerin aja. Bos, ini mau urusannya orang Islam. Ini pengen ngedengerin dah. Bos ngedengikeun aja dibagi berkat. Kebagian kan nyana. Paneta berkatnya aya sinar salam. Nempel karena berkat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Emang kita nyorot sinarna kan berkat. Ye nu mantak haju gembul ge. Sinar Kanjeng Nabi. Masya Allah karim kurang teu kadeulegan sakadar berkat bah. Tapi eta maknana
asyraqal badru alaina nyorot carinya nanti di daharna ngeunah balik ngariung jam hiji di dahar kurang berkat nah tuh lapar tuh batak lamun dibagi aqua doang santri ngaromong bae aing mah muludan senep dekeun ngono atuh aqua doang ayo bae mengagedekeun berkat tuh pajar mah tuh dasar aja mah kiai hayang berkat cenah kos kitu sih mah dasar embung mere meureun deui nya tah ieu maknana ieu mana aya sinar ilahi nu dibacakeun ku para santri, para ustad, para kiai nu ikhlas. Aya meureun-meureunan 40-an mata nu maca asyraqal nu ikhlas saurang mah. Anu teu ikhlas mah nempel moal. Nu ikhlas mah aya set nempel. Dibawa ku Ki Zaid. Pemajikan nanya, "Pak, itu apa?" Katanya sih berkat. Emang dari mana? Muludan. Kok Bapak ikut muludan? Rame-rame ngedengerin. Iya tuh coba. Dahar punyana. Hidayah lewat berkat. Isuk-isuk dan jana ngalamun be kalau masuk Islam enak ya cenah. Maksudnya kenapa? Ya tuh dapat berkat terus. Lewat mana Allah endek ngajadikeun endek mere hidayah ka jelema rahasia Allah. Lewat gering, lewat perang, lewat nyanyi, lewat ngaji, lewat berkat nyanggakeun ka Gusti Allah. Urusan Allah sama hidayah. Aya nu deuleu doa itu siapa? Itu mah kiai. Oh berbeda ya. Isukna jadi asup Islam. Aya nu hiji itu saha itu? Itu mah Pak Haji. Aing greget ka si eta. Jadi henteu. Itu rahasia Allah tah. Nyanggakeun sadaya-daya. Kunaon emang tadina si sok salat jadi henteu. Gara-gara aing neuleubeungeun si eta kunaon meureun datang ka kuari haranges. Eta sinar korupsina timbul. Ya. Nah, kuari Ki Zaid asup Islam, boga anak kan. Nah, kuari paeh Ki Zaidna. Mualaf, hartana loba. Teu bisa diwaris ku anakna. Teu bisa diwaris atau anak nu paeh. Nyanana Islam, anakna Kristen. Teu bisa diwaris. Lah ya ditulis. Berarti jurang pemisah akidah. Kewenangan Kangjeng Nabi memacakeun istighfar sekalipun ka Abi Thalib. Paman anu ngarumat, paman anu ngahadang dina sagala rupa kejadian-kejadian ada, tapi tetap bae datang ka mangmentakeun hampura eueuh jalan. Allah karim. Timbullah pertanyaan pan Kangjeng Nabi Ibrahim ge mangmentakeun hampura ka bapana. Kanjeng Nabi Ibrahim teh boga bapa ngaranna Azar. Kebenaran Kanjeng Nabi Ibrahim na seorang manusia nu hebat nu piawai, tapi boga bapana ieu lain lalagaan tukang nyeunan patung sekaligus ngajualan patung. Maha kawasa. Ulah ditanya. Jangan ditanya kemana aku pergi. Ulah ditanya urusan Allah. Siapa inu kitu talar heran aing. Ulah urusan Allah, urang mah iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi, iman ka para mursalin. Adapun rahasia-rahasia kos kitu Allah tama urusana. Ketika Firaun kasienan digantian kerajaan anak dengan tabiran-tabiran ahli sihir, diputus ku Firaun bodoh orok laki-laki bodoh sabaraha ribu orok anu dibunuh. Maha kawasa Allah orok nu diimah mah diantepkeun. Kanjeng Nabi Musa diurusan pugu eta nu bakal jadi musuh. Maha kawasa Allah. Urang teu jandung teh horenganan pamajikan urang nu galak. Rahasia Allah. Rahasia Allah boga pamajikan galak teh teu nyandung. Sia seuri hayang meureun. Tuh, aya rahasia-rahasia. Ya Allah ya Rabbi. Orang di imah urang jawaran. Teu kudu make golok. Asal manyun bae geus. Kecuali jelema anu geus teu boga dingding halim. Ya dah. Geus mangke bae. Nyandung lah urusan. Acak-acakan anak di mana kolot di mana. Acak-acakan mun ditanyakeun pamajikan geus teh arah. Jidinya ngagugulung hulu leutik.
hulu gede tadi urusan boga 2 hulu padahal tergantung jelema-jelemana dititahan ke nyandung aya bakat moal bae wajen tadi omong-omong ge atuh geus bakat mah nyandung bae enggak coba ulah dipikir kalau kumaha Allah beres pamajikan ge lamun kumaha Allah bae jangeuneuhin nyadar tuh Kangjeng Nabi Ibrahim boga bapak Kangjeng Nabi Ibrahim nu lain lalagaan sampai dipuat ku hari dina salat Ibrahimiyah tapi boga bapak tukang nyinan patung jualan patung Allah karim azar ngaran Kangjeng Nabi Ibrahim terus ngajakan kanu jadi bapak tapi bapakna tetep keke dina kayakinanana Kangjeng Nabi Ibrahim temang mentakeun hampura ka Gusti Allah dengan bahasa perjanjian astagfirullah rabbi Gusti abdi teh bade nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi Gusti roja ayuslima dengan harapan supaya asup Islam Bapak abdi teh boga harapan supaya Bapak asup Islam Gusti nyeri meureun di akhirat teh ketika para mursalin aya di sorga ketika para nabiin aya di sorga ketika para aulia Allah aya di sorga ketika para solihin jeung mukminat aya di sorga Bapa di dieu aya di neraka endeuh teu sedih kumaha Gusti astagfirullah rabbi raja muslim mang mentakeun hampuralah Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca istighfar Gusti abdi teh nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi nami azar teh anu ngajadikeun kana sabab ayana abdi supaya abdi ulah dibere sedih jaga di akhirat ketika jelema-jelema digariring ka sorga abdi teh hayang we sareuneuh saigal jeung bapa mentakeun hampura nah ieu nu tadi teh Kangjeng dicaram mentakeun hampura ka Abi Thalib sahabat dilarang mentakeun hampura ka para karun karuhuna nu maot musyrik kok Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca atuh aya perbedaan maka dijawab ku Gusti Allah wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi Allah alam bimuradi teu aya maca istighfar namang mentakeun hampurana Kangjeng Nabi Ibrahim li abihi ka bapana nami Azar teh eta teh lain samata-mata sakadar macakeun hampura mang mentakeun hampura tapi eta manu timbulna illa mau'idati wa'adaha iya tepati-pati maca istighfar kecuali timbul tina perjanjian anu dijanjikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ka bapana dina bahasa Arab beda amun kurang ditaliti ku urang bakalna berbeda ngamarjaikeun domir ieu teh anu janji nu ngajangjikeun teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tuh kan aya Kangjeng Nabi Ibrahim anu janji Gusti abdi teh ngajangjikeun ka bapa dek baca istighfar jang bapak janji supaya harapan abdi teh asup Islam bapana geus Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji tapi lamun ngamarjaikeunana dibedakeun ma mau'idati wa'adaha anu ngajanjikeun bapa kana perjanjian ieu ka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji ka anakna ya ieu teh nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapakna tak urusan pimarjeun bae sakitu hesena mentak Al-Qur'an teu meunang sambarangan dibaca sebab geus mah hakikatna geus mah majazna geus mah kinayahna geus mah ngamarjek-marjekeunana tah anu ngajelaskeun janji nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa kitu bapana
eta teh kan teu meunang kurang kudu cek Kangjeng Nabi teangan kurang dina hadisna nu janji teh saha ya Allah ya Rabb lain pagawean leutik-leutik koregana kudu teangan heula di Bukhari-na kudu teangan heula di Sunan Abi Daud kudu teangan di Ibnu Majah coba ieu teh nu janji teh keterangan Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapakna teu meunang make otak urang ngamarje-marjekeun mah babari digilekeun wa adaha ka Kangjeng Nabi Ibrahim hakna kana mau ida iyahuna kitu ka bapana jadi Kangjeng Nabi Ibrahim nu janjina gilekeun ku urang ja bisa mau idati wa adaha iya dibalikeun atuh azar meureunanan tapi teu meunang tak Quran mah kos kitu sangeunah-ngeunahna kudu make hadis Kangjeng Nabi deh emang jadi kiai kok jadi kiai teh ya barang diondang haju susu kopi aya ngeunah teh mah kos kitu teh mantap beh gelas kumaha naon mesti bisa dicekel bubuan aya gedeuna gelas beh kiai pohara teh mah ai ke dikitu-kitu mah babari tah pelebah ieu hadis teh sahih apa dhaif saha ieu rawina masyaallah karim kemudian ieu teh di Bukhari tisaha jeung tisaha-tisahanaan sahaan ya Allah ya retah lamun ditanyakeun eta bae kakarak aing asa lain jadi kiai kamari mah keur ngariung asa bos aing asa jadi kiai asa jadi mama komo dibuya-buya mah betul kiai aja pendek betul ini makar ya waduh itu kan ya Allah ketika ditanya masalah teu kajawab aletik jadi jelema masyaallah karim. Nah, iya hese keur carita hese bae boleh teu bisa. Ieu carita mun ditanyakeun coba-coba dan teu bisa. Teh hese ya Allah ya Rabb. Hiji jelema jago jasa dina urusan hadis Kangjeng Nabi. Kebablasan, carita rawi-rawi teh nyaho pisan, bablas. Kebablasan launa okos Kangjeng Nabi Musa asana ana a'lamu aing nu pangnyahona. Bablas ngaran mukotil ta ieu teh nyaho pisan nya mah lamun nyaritakeun eta mah kitu-kitu riwayat hidupna lahiran tanggal sebean maotna tanggal sebean riwayat hidup kiki B eta teh lahiran tanggal sebean jadi nyaho wah nya teh geus rawi hadis supang hebat-hebatna ngan aya takabur di jero hatena aing pang pinterna aing pang hebatna eueuh tanding asana aing datang ka nyana nyieun forum tanya jawab Basul Masai aya tanya aing asana ja eueuh anu teu nyaho aing mah kabeh nyaho kabeh ku takabur aya bae lawanna wali di forum sakitu nanya anu kajawab kabeh wali mah nanya seetik betul aing mah nanya bae 2 pertanyaan naon geus mah ulah nanya geus mah hina pan mah wali mah tilong make jas hina gitu kadelena nu make jas mah pedagang jas ieu teh jadi eta wali mah nanya 2 ieu nya cepat nanya naon lamun kajawab aing nek guguru kasih je atuh kajawab teu kajawab je jai mah moal anu teu kajawab jak kira teh aing guguru bae sih aing 2 aing mah pertanyaan naon aya cepat hiji sagede kumaha pejit sireum nyana geus ngagibeg teh geus ngagibeg kadua laon nyana ge leutik aing kadua laon kadua waktu Kangjeng Nabi Adam dititah munggah haji ku Gusti Allah sorangan bae nu nyukur tahalulna saha teu bisa ngajawabnya oge sakian aja ayo tah jawab Gus ya jawab wali atuh masyaallah teh sambaran ayo coba amun sia jaho eta pejit sireum saha nu nyaritakeunana mun Kangjeng Nabi hadis taon lamun sahabat saha lamun wali saha ayo aing mau make indit di dieu heulanan ulah make otak sia tapi make riwayat nomor kedua nu nyukuran tahalul Kangjeng Nabi Adam can aya sasaja lamun gak haji harita saha nu nyukuranana cepet sia tetep teu
kabaca ku nya hampur aing. Pelebah eta mah aing teu bisa ngajawab. Mantap ulah sombong sia. Ye, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Disahureun lasaluhureun jelema. Anu pinter aya deui nu leuwih luhur je. Aya langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat. Ulah sok haju mentang-mentang sia. Ya, mantap kuari riwayat nu timbul ti muqatil teu dipercaya lantaran gedebul. Sakitu pintarna teu jadi perawi hadis anu hebat nu sahih. Sebab gedebul asli tah dongeng teh. Tah urang ge lamun gedebul kos kitu. Ulah sok culat cileuk atuh biasa bae. Ngarasa mah ngarasa bae, ulah sok culat-culat kos cangkurileung. Biasa bae. Nah ya ieu mah sekedar gambaran. Kanjeng Nabi Ibrahim janji anu perjanjianana teh dek mangmentakeun hampura dengan harapan asup Islam, mangmentakeun hampura musyrik keneh kan bapana. Kok Kanjeng Nabi Ibrahim maca istighfar. Oh, lanjut. Walamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Barang nyata-nyata majelas ke Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapana teh horeng musuh Allah. Kanyahoan musuh Allah na bimautihi alal kufri, mautna kufur, teu percaya ka Allah sebagai pangeran, teu percaya ka Kangjeng Nabi Ibrahim anak diangkat jadi utusanana. Rahasia Allah. Barang jelas maka Kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapak teh aduwwun lillah, tabarra'a minhu. Tabarro'a, merdeka Kanjeng Nabi, bebas Kanjeng Nabi Ibrahim, lubar Kanjeng Nabi Ibrahim. Henteu maca istighfar, wa carakal istighfar. Embung mangmentakeun hampura Kanjeng Nabi Ibrahim. Henteu. Tuh. Jadi eta Kanjeng Nabi Ibrahim teh teu apaleun bahwa kang bapana bakal mautna kitu musyrik. Can aya perintah ti Allah. Tanda-tanda mah geus apaleun Kanjeng Nabi Ibrahim teh. Bapa teh jadi kieu cuman kulantaran can aya instruksi ti Gusti Allah. Nyanggakeun ka Gusti Allah. Kan aya rasul mah kumaha wahyu. Can aya wahyu. Sanajan tanda zahirna mah kos kitu aya can aya wahyu. Jaloba jelema teh anu dikir hirup nama kafir tapi maut nama muslim, ambalaya jutaan manusia. Dibalikeun aya anu keur hirupna mukmin, naudzubillah min zalik, mautna jadi kafir, naudzubillah min zalik wa min zalik. Rahasia Allah. Jiloba jelema anu keur masa hirupna teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi, atuh kunaon barang sakaratil maut dilayadna ku Kangjeng Nabi ribuan jutaan manusia. Eta dijelaskeun di kitab Fatawi hadis ya jutaan mukmin nu sering maca sholawat teu daekeun kapanggih ngimpi komo yakzoh mah. Tapi ketika nyana sakaratil maut dilayad hanya dirina nu nyaho assalamualaikum waalaikumsalam saya ieu anu sok disolawat Muhammad nyana senyum sok urang teu ngarti senyumna nyana horenganan keur ngobrol jeung Kanjeng Nabi. Lain hiji, lain ratus, lain ribu, jutaan mukmin. Masya Allah karim nu mantak ulah eureun-eureun ge maca sholawat harapan urang geus bae panungtungan eta bae teh jang hirup urang mah kos kieu. Ambalaya rahasia Allah anu maot di leuweung, anu maot di laut, anu maot di sumur, anu ku tsunami, anu ku gempa. Eta teh Kanjeng Nabi ngalayan dik sakarat teh kumaha teh mah urusanna teh mah rahasia. Ih, kurang mah kadeleuna kena tsunami. Dagang sumur horenganan ketika rek sakaratna Kanjeng datang deuk kumaha coba. Masya Allah. Tak eta lah rahasia-rahasia Allah. Teu bisa nyaritakeun hanya sebagian hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ge teu meunang diomongkeun. Terus luku kula didongengkeun kamari keur haol. Anu tukang adu kotok teh aduh anu piwalieun kan kadele ku mama. Oh jadi mah piwalieun tukang adu kotok di beat ai kiai teu di beat. Geus bae. Pan jadi riweuh banyak tukang adu kotok di beat rekat. Heran aing mah isuk-isuk kieuan bae set. Isuk-isuk ngajantur kotok. Jadi hari torekat hari anu nyekelan tasbih bae nyekelan kitab teu di beat-beat
Eta bahkan kehebatan mama nandele jawali wali je mantak jadi wali horeng kudu ngadu kotok heula. Siapa juga ngadu kotok patungtung nama. Baiklah. Ya. Jadi saencan Kangjeng Nabi dibere tanda-tanda ku Gusti Allah tentang akidah anu bener na bapakna boga harapan supaya asup Islam dipangmentakeun hampura dengan cara istighfar Kangjeng Nabi Ibrahim jang bapak harapan roja istiba supaya asup Islam tapi barang jelas kafir musuh Allah tabarra minhu geus teu baca istighfar deui Kangjeng Nabi Ibrahim geus teu. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Allah alam bumara disanya Kangjeng Nabi Ibrahim la'awwahun yakin jelema anu pohara pisan DP na ka Gusti Allah anu loba pisan ngadoana ka Gusti Allah halimun turnu pohara pisan tahan ujina terhadap pilara-pilara mantap kasupkeun kana ulul azmi ismatuhum paling dijaga adalah para anbiya maksum ngan di antara maksum aya nu berpangkat ulul azmi nomor kahiji Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadua Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa eta ulul azmi jelema anu boga predikat nomor 1 rajaning raja dina urusan akidah kepasrahan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu Kangjeng Nabi Ibrahim ulul azmi mantap di dia jelaskan la'awahun halim anu pohara pisan tadarruna anu pohara pisan ngaduana anu pohara pisan dumadeus ka Gusti Allah atur anu pohara pisan nahan pilarangna Kangjeng Nabi Ibrahim atuh moal aya tanding kuku mage kos Kangjeng Nabi urang nyaritakeun fakir saha nu leuwih fakir ti Kangjeng Nabi nyaritakeun miskin saha nu leuwih miskin ti patan Kangjeng Nabi nu mataca Kangjeng Nabi cintailah fakir orang yang mencintai fakir adalah sama dengan mencintai saya sebab tidak ada yang lebih fakir kecuali saya cintailah miskin sebab saya dilahirkan oleh Allah menjadi orang miskin orang yang cinta miskin berarti cinta kepada saya mana orang yang lebih miskin daripada saya urang mah dibere embung tah diuk jeung nu fakir miskin teh bau hayangna jeung bupati begitu bangga urang lamun diuk jeung bupati jeung gubernur jeung polisi pokoknya nangkep jeung teh urang mah sok itu bangga jeung fakir embung ya Allah ya Rabbi aya naon di diri urang sehingga urang teh teresep ka fakir teresep ka miskin mantap Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum Kangjeng Nabi geus kitu-kitu ge tetep bae teu hayang bae sebab naon sebab nu fakir bae jeung nu miskin endeukeuna mentak urangna boga karakter embung dipenta hayangna dibere bae urangna boga karakter hayang dibere mun boga karakter kos kitu coba kuari nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim kos kitu teh embung dibere hayang mere adapun dibere masalah tapi embung dibere ngan hayangna mere nu mantap Kangjeng Nabi nyieun Kangjeng Nabi Ibrahim nyieun pos-pos paranti jelema anu singgah dek dagang dek ziarah dek silaturahim nyieun pos dirinya besi kapetingan tah tempat ngendongna besi hayang dahar tah dahareunana jeung nu ngalayanan ya Allah ya Rabbi pohara mah Kangjeng Nabi Ibrahim pohara moal aya pangbarahanna sadunya iwal ti Kangjeng Nabi Ibrahim barahan dongeng mah babari jasa urang mah barahan boro-boro ka batur ka pamajikan bahasa datang ka pamajikan menta cai konon salaki teu daek barahan berarti pelitnya sebenarnya tuh cak mamang teh coba saha salakina besi sia anak pelit teh urang mah para ka pamajikan ka anak ka incu jang naon teh
Di ulah ka batur adalah ka pamajikan bae kana. Ya, pamajikan mah tah. Pamajikan tah. Ayo sia diloloh kuy. Menang sabulan teh aya anting kula ka mana? Dijual. Eta pake oh jolo tuh atuh pecang macam moal ele. Pecang mah teu otakna. Wow, parah. Kangjeng Nabi Ibrahim kacaritakeun jaga di akhirat hadis anu diriwayatkeun ti Abi Hurairah ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat Kangjeng Nabi Ibrahim yalqa alaihi salam abahu azar pendak jeung bapa yaumul kiamah wajah bapakna teh geuneuk kedul sinaran mangkerut anu luar biasa kadeus sedih jeung prihatin katembong ku Kangjeng Nabi Ibrahim bapa teh ieu teh geus ahlung lain boga keyakinan bakal diseret ka neraka kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim nangkep biasa cek Kangjeng Nabi Ibrahim ieu kurasa mana teh anak aing khairu ibdin pang bagus-bagus anak moal ayangan sia aju begitu atuh geus deui ja aing nyaho bawa sia teh hebat geus aing bawa ka ditu ka pangeran coba deui kumahakeun ayo dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim bapa teh ka Allah diusulkeun ya Rabb haza abi Gusti ieu teh bapa abdi abdi teh aya sebab bapa abdi ieu bapa abdi annaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun Gusti teh kapan janji Tuhan teh Gusti janji ka abdi moal nyedihkeun ka abdi jaga yauma yub'atsun di poe kiamat ayeuna poe kiamat teh payu khizin azab min abil abad mana kesedihan anu paling sedih deui tibatan jauh jeung bapa ieu teh bapa teh dibawa ku abdi teh ka Gusti ku sebab abdi teh embung sedih lantaran bayangkeun heulanan ieu mah Gusti abdi ka sorga bapa ka neraka abdi mah seserian di sorga jeung ahli-ahli sorga bapa mah kekerlekan di neraka tang sedih-sedihna eueuh deui tibatan min abil abad nyangakeun sadaya-daya kumaha jawaban Allah yaqulullah taala Ibrahim ulah jalir ti janji ya panaon inni haramtul jannata 'alal kafirin janji aing pan aing ngaharamkeun surga ka kafir lamun mukmin mah sakumaha gedena ta dosa bapa sia lamun mukmin mah sakumaha hebatna dosa bapa sia dunia pinuh ku dosa bapa sia kabeh nyundul datang ka langit tapi iman sia ka aing ta bapa sia jeung ka sia enggas dosa naonan sorga tapi kulantaran aing janji sorga aing mah moal dibikeun jeung jelema kafir ini haramtul jannata halal kafirin eta janji aing Gusti atuh geus kieu mah kumaha henteu kumaha aju kumaha teh ya Ibrahim matah tarijlaik naon anu aya di handapeun suku sia coba adalah barang di dulu horeganan aya binatang wah nunduk yang kerem ka Kangjeng Nabi Ibrahim izan huwa bitu badiyahun mutalattihun ikromo dan luar biasa ijid Kangjeng gambaran bapa maneh teh asli nama tah ijideun sia jadi urang teh lamun dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah jeung munafik urang dibukakan hijab ku Gusti Allah nyeuleuh kafir urang dibukakan hijab ku Gusti Allah nyeuleuh musyrik eta teh sarua jeung jelema nu pangjore-jorana koromod boro-boro deket urang jauh ge urang hayang ditimpahan bae nu mantak timbul rasa hayang perang teh ka kafir lantaran ku koromod-koromod itu urang mah di bos-bos man bos siap bos sepatu tuh bersihin dulu ya oke bos berangkat bos nah, ini waktu sholat saya mau sholat. Jangan sholat dulu. Ya bos, oke bos. Kurang mah daek tinggalkeun sholat. Lantaran buka deuleuna kasep si bosna komo bosna si inci mah. Duirna beureum bir mer. Nah,
lantaran teu boga pandangan batin. Lamun boga pandangan batin bosrik teh koromo jore izin. Urang deuleu anjing teh izin, deuleu babi teh izin, leuwih tibatan babi. Dia kubata perang aja coba. Lamun memang pandangan orang model kos gitu. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim tibere dedeleuan ku ih, Kanjeng Nabi izin padahal bapana teh, padahal bapak teh. Matak dicekal ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Ayo kadu, bi qaimihi, ayo ka pinar. Langsung dicekal ku Kanjeng ku izin-izinna. Sanggeus izin balangkeun ka neraka horeng bapak. Nu nganarakakeun bapana teh Kanjeng Nabi Ibrahim sorangan lempeng dedeleuan lain jelema. Dia tuh orang ge lamun neuleuh pamajikan orang lain tuh siamaan haju bae kan. Nah iyalah. Jadi dedeleuan Kanjeng Nabi Ibrahim na diaslikeun ku Gusti Allah. Bapak sia teh kadeleuna bapak. Ya nu aslina. Teu kudu ku Allah, teu kudu ku malaikat Zabaniyah. Seret ku Kanjeng Nabi Ibrahim sorangan kujubar bae. Ditanya, "Ibrahim, eta teh bapak?" Tapi kok dibawa lain bapak kadeleuna ku aing. Masyaallah. Urang teh lamun keur nampilingan anak ceger teu daek salat teu daek ngaji teh lain anak kadeleuna. Eta teh moal daek urang lamun anak urang kadeleuna anak mah nampilingan anak. Mari batak ditampilingan ge ku urang teh aju bapak anakna nampilingan kolot teh. Wah. Orenganan anak neuleuh bapak lain bapak. Dasar pagawean sia sama kos kitu. Nah, robahkeun coba teh urang make cacaang. Sakumaha caangna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Mudah-mudahan urang dibere teger hati urang, iman urang, akidah urang, iman urang ka Allah nu yakin, iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad nu yakin, iman urang timimiti fi dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal